Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah singkuring kalau yang digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung, jago Sunda, terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementara wisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung, jago Sunda, terah Prabu Siliwangi. Mitra Sunda nu mulia, sumanggawang cobeteraskeun deui serial dongeng silat Sunda Jaka Wulung, Jawara Sakti terah Prabu Siliwangi. Sumangga Mitra Sunda nu mulia. Kocap kacaturkeun. Jaka Wulung lumaku kalayan dibarengan ku hiji mojang geulis kawanti-wanti nu nalah dia Wulan Kancana, saurang murid Ki Jayeng Sagara nu asalna mah ti wewengkon Jipang Panolan. Dia Wulan Kancana ngarasa tentrem tur tenang lempang kalayan dibarengan ku Jaka Wulung. Kitu deui Jaka Wulung ge sarua bungahna bisa maturan eta mojang. Dunya di sakurling bungking eta dua nonoman karasana teh sing sarwa endah, sing sarwa hejo endah kacida. Dunya teh siga nu manehna wae duaan, nu sejen mah sakadar ngawalajoan unggul. Tapi mitra, di hiji wewengkon nu rada suni, dak dumadak eta kaendahan nu kalintang endahna teh kagaruwahkeun ku hiji sora handaruan. Hiat! Sajorelat jirim awak manusan ngablesat ngalayang di belah katuhun Jaka Wulung. Ngadiuskeun hiji panarajang nu lain bantrak-bantrakeun kapal lebah Jawara ngora. Jaka Wulung nu sasat namah manehna diancam ti bongohna ku hiji jirim nu can kanyahoan. Manehna teh laju malangkeun leungeunna dumasar kana nalurina. Kalawan pamaksudan pikeun ngamankeun dirina, utamana mah manehna teh ngahalangan sok bisi eta panarajang teh ditujukeun ka dia Wulan Kancana. Satuluy mah mitra kapireng hiji soran nu tarik handaruan. Sarta Jaka Wulung ngarasa seolah-olah leungeunna dihantem ku sarupa kai beusi nu wedel. Jaka Wulung rada kadorong mundur kurang leuwih 3 lengkah. Tapi kalawan cepet naker sagancang Jaka Wulung nyiapkeun dirina pikeun ngajaga segala kemungkinan tina panarajang susulan ti musuh nu ngabongohan. Jigana eta jalma nu narajang teh ngagunakeun sapuan sukuna nu belah katuhu, tapi manehanna ge kadorong mundur kurang leuwih 4 lengkah.
beungeutna ngadaun werang. Nu satuluy nama sanggeus gagalna panarajang nu munggaran. Jorelat eta jirim mucan katangen saha-sahana teh siap saya gade pikeun ngirimkeun panarajang jurus susulan. Tetela manehana ngadiuskeun hiji jurus anu rongkah kacida dina gerakan nu katelah gaga krimang. Ngablesat ka palebah Jakawulung, lain ka palebah Dia Wulan Kancana. Dia Wulan Kancana sajorelat inyana bisa nangenan kalawan jelas pisan atra ngembang boleh cek babasana yen diri munarajang teh tayalian dulur sapaguron manehanana nyaeta Lingga Prawata. Lingga Dia Wulan Kancana ngagero lirih barang mireungeuh yen nu narajang ka Jakawulung teh sasatna lanceuk sapagurona. Budak belis eta jalma nu narajang teh nyentak laju ngarandegkeun jurusna. Nu tetela tayalian Lingga Prawata dulur sapaguron Dia Wulan Kancana nu elmu pangawruh atau wawasena teh jauh disaluhureun watu ageng jeung dirina. Jigana masih kena hirup manehna teh euy. Lingga Prawata laju ngabar-ngabar pakarang andelana sarta kalawan teu mirengkeun naon pangwadi ti Dia Wulan Kancana. Lingga Prawata laju ngabelesulkeun deui panarajang ngagunakeun kerisna ka palebah Jakawulung bari rasa kajengkel nu lain lumayan. Lingga Dia Wulan Kancana nyelowok deui sangkan Lingga Prawata ngeureunkeun panarajangna ka Jakawulung. Tapi Lingga Prawata teu mirosea panggentra eta wanoja. Ceulina geus teu ngadenge deui sora-sora nu sejen salian sora batina sorangan nu pinuh ku dendam. Manehna ngandelkeun sora dina hatena sorangan. Sora batin nu dilimpudan ku hiji amarah nu ngabela-bela sarta oge hiji timburu anu kacida. Hiat Jakawulung antukna mengahindarkeun diri tina serangan Lingga Prawata. Sabenerna mah bisa bae manehna teh ngabales ku panarajang nu sarua. Lantaran jalma nu ambekna nyedek tanaga midek atawa ngabela-bela sarta dilimpudan ku hiji timburuan bakal gampang pisan leungit kawaspadaanana, gampang diragragkeunana mitra. Manehanna bakal terus-terusan narajang bari teu titen kana pertahanan dirina. Jeung eta hal memang tumerap pisan ka hiji pamuda ngora nu neulah Lingga Prawata. Sabenerna mah mitra Jakawulung ge ambek atuh. Barang dipetarajang ti bongohna ku Lingga Prawata. Jeung deui nu narajangna teh tayalian Lingga Prawata pisan. Nyata jalma nu geus ngabulukarkeun dirina cilaka bareto hingga manehna ragrag ka jurang nulung kawing di hiji patempatan. Hatena mah hayang pisan ngayonan ku perlawanan nu saimbang ka eta pamuda. Manehna teu tayalian budak anu kacida ujub takabur tur sombongna. Tapi dipikir deui ku Jakawulung. Jakawulung ngerasa tuasa sapedah Dia Wulan Kancana jeung dirina bakal kumaha jadina cenah saupama nyilakakeun dulur sapagurona. Luang lumrahna yen tatali batin jeung dulur sapaguron sering leuwih wedel lamun dibandingkeun jeung dulur pituin. Sumawona deui di antara maranehanana jeung Dia Wulan Kancana sama sakali taya hubungan naon-naon. Kajaba manehna teh ngarasa bagja lamun padeukeut jeung dia. Kulantaran eta hal, Jakawulung teh ngan bisa ngahindar bae jeung ngagiwarkeun satiap panarajang ti Lingga Prawata, naon bae rupa panarajang atawa jurus nu diabar ku Lingga Prawata. Kalan-kalan
Jaka Wulung ngajaul mundur ka tukang. Kadang-kadang manehna teh rada dongko atawa oge gugulingan dina taneuh ngagiwarkeun panarajang ti Lingga. Lingga Prawata tetela dina ambekna nu ngabela-bela sakaligus oge ngarasa heran salila mang bulan-bulan manehna ningkatkeun wewesena di padepokan nu nyingkur di lamping Gunung Baribis. Guruna nyaeta Ki Jayeng Sagara. Ampir-ampiran ngetrukeun sakabeh ilmu pangaweruhna ka manehanana. Kahebatan si Lingga Prawata geus jauh disaluhureun Watu Ageng sarta Diah Wulan Kancana. Lantaran manehna mah salian ti rajin kacida ngabogaan bakat alam nu kuat lamun dibandingkeun jeung dua adik sabagurona. Dina mangsa kurang lebih 2 bulan manehna ngalalana. Lingga Prawata ge terus-terusan ngasah jeung ningkatkeun ilmu silatnya. Boh kulatihan sorangan dina lalampahanana. Atawa oge lantaran kudu padungdung ngayonan tukang nyieun kaonaran di hiji pakampungan. Didinya teh Lingga Prawata tetela mampu ngelehkeun kurang lebih 2 urang tukang nyieun kaonaran. Nu saacana mah dipikagimir ku pangeisi lembur. Dina mangsa pangumbaraan nu ampir rengse, manehanana memang ngahaja muter lumakuna ka Palembah Kidul. Bari teu oleh tumanya ka Balarea, sugan bae jalma-jalma teh mireungeuh saurang wanoja rumaja, kalawan ciri-ciri nu dipibanda ku Diah Wulan Kancana. Rasa kepanasaran Lingga Prawata kajawab. Manehanana bungah amarwata suta lantaran antukna mah bisa nyusud oge tapak lacak eta mojang. Tapi mitra, hatena asak diduruk kurasa tumburu ngabela-bela. Nalika manehna nempo Diah Wulan Kancana malah lumaku bari pogot ngobrol jeung Jaka Wulung. Katambah deui mitra, kiwari mah Lingga Prawata mungkin ngentab-ngentab ambekna nalika puluhan jurusna tetela teu mampu ngaragap awak Jaka Wulung. Kitu deui pakarangna nu mangrupa keris. Bolo ampar kulitna Jaka Wulung nu keuna, bajuna ge teu katoel-toel acan. Budak setan. Hayo lawan. Lawan we. Lingga Prawata ngagorowok deui. Ulah ngan bulucat baliset bae lamun wani. Kitu ceuk Lingga Prawata setengah nangtang. Mitra Sunda nu mulia. Pikeun pamudan lah Lingga Prawata. Wawasen Jaka Wulung dina ngepeskeun satiap panarajang jurus-jurus ampuh nu didiuskeun ku Lingga, geus ngajadikeun manehna helok lain lumayan. Ka helok anu kahiji, kumaha cenah kira-kirana Jaka Wulung salamet tina hiji kacilakaan murag ti jurang. Kahelok nu kadua, jeung ieu teh mangrupa kaheran nu pohara pisan gedena. Kumaha pang-pangna Jaka Wulung mampu ngahindarkeun diri tina satiap panarajang hebat nu bisa disebut jurus-jurus andalan Lingga Prawata. Lingga Prawata helok ku eta hal. Sedengkeun di pihak liana, tanajan hatena mah mimiti jengkel oge, Jaka Wulung embung kapancing ku kekecapan nu pedes ti Lingga Prawata. Jaka Wulung bari manehna teh terus-terusan ngahindarkeun serangan, akhirna mah tumanya nah jalma-jalma sering nyebut manehna ku gelaran bocah setan. Kitu gerendengna eta pamuda. Tapi manehanana ngajawab sorangan eta pananya. Teu mungkin cenah. Lantaran kan jalma-jalma nu jarahat tu bedag basangkal nu sok nyebut ka dirina budak setan nu sejen mah henteu. Jalma-jalma nu handap asor tul hade mah tara ngagentraan ka dirina
ku gelaran eta. Saupama kitu, jaka ulung geus bisa narik hiji kesimpulan. Nah lingga prawata teh kaasup jalma jahat atau bedag basangkal kitu. Manehna jahat memang, lantaran ngabarubahkeun atau ngaganggu kabahagiaan manehanana jeung mojang nu noloh dia Wulan Kancana. Teu lila kapireng deui sora dia Wulan Kancana ngagentraan. Lingga, eureunkeun lingga. Itu deui-deui dia teh ngagelo tarik sabaraha kali. Sartekah polah ngeureunkeun ketak nu jadi lanceuk sapagurona. Tapi sakitu kalina oge, lingga prawata teu malire eta panggentra. Panggorowok ti eta mojang teh dianggap sepi. Malahan lingga prawata boga hiji paniatan rek ngagunakeun elmu andelanana nyaeta ilmu gagak rimang. Warisan ti Ki Jayeng Sagara nu diturunkeun atau diwiridkeun ku Arya Panangsang. Budak iblis. Sok siap boy. Kitu corowokna ti lingga prawata manehna deuk ngalabar atawa ngabar ilmu anu diandalkeun anu loah ilmu gagak rimang. Jaka bulung sorangan apaleun kana eta jurus nu kacida ampuhna. Manehna teu ngidinan deui jadi sasaran ilmu nu kacida hebatna. Sarta eta jurus nu rek diabar ku lingga prawata teh dibarung ku hiji amarah nu ngabelah-belah. Kulantaran kitu jaka ulung oge manehna tengah nyayageun dirina ku ilmu andelana nyaeta ilmu gulung maung. Kukituna gentak jaka ulung. Hup! Manehna nyalulkeun tanaga lapisanana kana dua dampal leungeunna. Satuluyna mah ramo-ramona dibuka ngawangun hiji cakar maung. Sarta kaluar hiji sora nu handaruan. Mitra, sabenerna mah tatan kungsi jaka ulung ngagunakeun ieu ilmu gulung maung anu ditujukeun pikeun ngagunasi ka manusa nu mana bae oge. Malahan manehna ge can nguji deui kaampuhan jurusna. Sanggeus mangkukna di pasir sagara ngan mampu manehna teh menggaskeun dahan tatangkalan. Jadi ayeuna jigana manehna nu rek untung-untungan dina ngadiuskeun panarajangna. Saacan lingga prawatan rajangkeun deui jurus andelanana. Yup! Jaka ulung ngagentak tindak miheulaan manehanana. Hiji galura atau gelombang nu teu katenjo ku manusa biasa. Ngadius, ngabelesat kalawan cepetna keur muru kapal lebah. Hiat! Sanes kapal lebah lingga prawata jajaka sombong terah jipang panolan mitra. Hiat! Duar! Kapireng sora nu awor. Jurus ti jaka wulung neunggar hiji barang. Ngabelesur nembag kana puhu tangkal. Satuluna kapireng hiji sora nu tarik mata katorekan ceuli. Tangkal kiara jangkung nu puhuna teh kurang leuwih sagede manusa dewasa. Dihantam ku hiji kekuatan nu luar biasa hebatna. Lalaunan eta tangkal sakedapan mah oyag-oyagan. Oyag-oyagan nu satuluyna malaju. Bruk! Runtuh ngagedebug kana taneuh garing. Sarsadang daunan nu gararing oge plak-pluk ngaruragan kahandap. Mitra Sunda nu mulia. Sajongjonan mah eta wongkon teh sepi jempling rehe comrek.
Di antara tilu nonoman taya nu lemek taya nu nyarek sarta taya oge nu wani ngagerakeun awakna. Eta tiluanana jiga nu kasima dina tempatna sewang-sewangan. Kalayan hiji kaheran anu luar biasa. Jakawulung oge nu ngabar eta jurus anu kacida hebatna. Manehna oge tembong heran. Helok luar biasa. Laju narik napas pikeun mapalerekeun parasaanana nu pagalibota. Lirgalura laut kidul. Kumanehanana dia hulan kancana diteuteup anteb. Paneuteup nu pamungkas jiga nama. Saacan Jakawulung. Laju ngacoret luncat satengah belesat lumpat muru ka pakaleran. Hiat! Coret! Los! Jakawulung sagancang nang ngilos tina panempo dua nonoman. Ulung! Gorowokna dia hulan kancana sakoteap kapirengna samar-samar dina pangreungeuna. Jakawulung ngabelesat luncat lirnu di udag ku setan, lirnu di udag ku munding edan. Hatena ancur lebur tutumpuran. Kabagjaanana patepung jeung hiji mojang anu geulis kawanti-wanti tul handap asor nu lelah dia bulan kancana ngan sabar hajongjonan bae. Manehna kudu ngailaskeun eta wanoja. Lantaran mah ceuk pamikirna Jakawulung yen dia hulan kancana lain boga manehanana. Sok sanajan teu kedalisan Jakawulung teh. Jakawulung teh ngartieun yen lingga prawata timburuan. Timburu teh tandaning cinta eta hartina. Yen geus aya hiji hubungan di antara lingga prawata jeung dia hulan kancana mitra. Mitra Sunda nu mulia. Lian ti hal eta, Jakawulung geus teu pati yakin yen dia hulan kancana teh resepeun ka dirina. Ku kituna Jakawulung geus nekadkeun dirina, manehna deuk mopohokeun eta mojang. Teu karasa pipina baseuh ku cimata, hatena lireun nu pateuh saatan tumuwuh ngembang. Mitran dimuliakeun ku Allah. Dina perkara kumaha lalampahana Jakawulung. Sumangga wangteundeun dihandelem sieumna batin nu wening. Wangtunda dihanjuang siangna manah nu setrang. Guar ungkabeun nyaring pikir anu waruh di semuna. Anu rancage na hate. Manggawang cobi sungsi jeung pedar kumaha kaayaan Resi Dharma Kusuma alias Ki Karta, guruna Jakawulung. Di padumukana di wewengkon Pasir Sagara. Harita teh mitra, di eta patempatan, angin ngadalingding ngahiliwir lalaunan di palebah lamping Pasir Sagara. Panon poe, ngagentraan dangdaunan oge kakayon saliara nu pada oyag-oyagan ditepakan ku ceretna cai tina pancuran balong. Sorana teh pating kerecek tina cai dipasieup ku pating cirititna manuk-manuk dina mapag poe nu anyar. Hawa di eta wengkon mitra, suasana teh bangun nu seungit ngadalingding. Kacaturkeun Resi Dharma Kusuma. Inyana aya dina sabudeureun balong. Sajongjonan eta kasepuhan meureumkeun panona. Sasatna ngarasakeun segerna ngarendemkeun awakna di deukeut pancuran. Ampir unggal poe cenah
Inyana teh ngarendemkeun awakna di dinya. Bari inyana teh ngarasakeun kaendahan alam di sabudeureunana. Bener-bener nu mangrupa kaendahan nu hese pikeun pitandingeunana. Resi Darmakusuma mungkin ngarasa betaheun dina pangkonan atawa dina pengakuan kana keagungan nu maha pencipta. Mitra dak dumadak pangreungeunna nu seukeut kacida nguping hiji sora nyata sora-sora nu samar-samar jeung anggang. Tur rada aneh oge eta sora-sora nu datang siga nu jauh tapi rarasaana teh deukeut saperti hiji tepakan nu teu puguh laguna duka ti palebah mana asalna. Tapi siga lengkah-lengkah suku nu bangun ati-ati naker lempangna. Resi Darmakusuma alias Ki Karta ratu angeuna. Lalaunan inyana cengkat tina balong, satuluyna mah naik kana jujukutan nu jembrung. Laju nyokot papakeana. Tuluy gesat-gesut ingkah muruk ka palebah padumukanana. Tapi taya sasaha di saungna. Suasana di eta wewengkon tetep tiiseun saperti poe-poe kamari. Kalangkang tangkal raksamala rugrug manjang di pakarangan saungna. Dangdaunan oyag-oyagan lalaunan. Tapi eta kasimpe teh karasana ku eta kasepuhan. Rada oge ngagimirkeun dirina. Inyana laju ngalengkah lalaunan ka jero saung. Muru karohangan di palebah juru belah tukang. Tempat inyana nyimpen kitab-kitab pusaka Kerajaan Pajajaran. Didinya teh sayang lancah ngaranteng embat. Kukituna Resi Darmakusuma ge longsong deui narik napas panjang. Ujug-ujug inyana ras inget ka muridna nyaeta Jakawulung. Manehanna laju ngadua sangkan eta budak rudin teh di tayungan ku Nu Maha Agung. Bisa rahayu kalawan salamet dina pangumbaraanana sarta mampu pikeun ngalap ilmu pangawuruh jampe pamake nu kumaha bae di mana bae manehanana. Eta budak ceuk pamikir Ki Darmakusuma memang boga hiji bakat nu arang langka di pibanda manusia. Ki Karta ngabatin ceuk pamikirna deui. Inyana gurung gusuh teuing nitah ka eta budak lalampahan nu kawilang jauh. Jakawulung teh masih perlu dibimbing, diatik, turta digembleng kalawan sahade-hadena ku Ki Karta. Boh dina hal kanuragan atau oge sastra. Resi Darmakusuma boga hiji pangharepan yen Jakawulung teh teu meunang hiji bancang pakewuh dina lalampahanana mitra. Kacaturkeun ceuli Resi Darmakusuma ti rancung-rancung. Barang inyana nguping sora-sora lengkah-lengkah suku manusia di luareun imahna. Jiga nama jauh keneh eta lengkah teh. Tapi mungkin dilamah mungkin jelas. Yen eta lengkah-lengkah suku teh mungkin ngadeuketan muru ka palebah padumukanana. Mitra inyana geus bisa mastikeun yen eta lengkah-lengkah teh lain lengkah-lengkah Jakawulung muridna. Inyana sasatan nyahoan pisan kumaha carana ngalengkah Jakawulung. Kokituna saha maranehna. Tapi keheula ceuk pamikirna. Lengkah-lengkah eta teh jiga mah lain ngan saurang, tapi 2, 3 urang malahan leuwih ti kitu. Bisa leuwih rea deui. Saha kira-kira maranehna teh nu daratang. Kalawan naon pamaksudanana make los-los ka tempat eta. Sasata mah geus mang tahun-tahun ieu teh bener-bener manehna teh aman tentrem di dinya.
Nah marana teh geus bisa nyusud tempat panyumputanana. Nah marana ge masih terus-terusan dek nyusud kitab-kitab pusaka kerajaan Pajajaran nu memang dipernahkeun di manehanana. Kitu pananya ti eta kasepuhan. Dina paromana eta jawara sepuh nu laki karta. Tembong hiji rasa kahanjakal nu lain lumayan. Mungkin bae inyana teh yakin teuing yen eta patempatan panyumputanna teh geus aman jeung taya gangguan. Moal bakal kaambeun ku jalma-jalma nu bogaeun ambisi kana kitab-kitab pusaka nu disimpen ku manehanana. Jiga nama pasir sagara nu kawilang endah tur tatentrem bakal kaancam ku hiji pangguna sika leungeun-leungeun. Jorojoy aya paniatan dek ninggalkeun eta patempatan saacan maranehna daratang. Tapi Resi Dharma Kusuma antukna mah nekadkeun dirina rek nyang hareupan maranehna naon bae tumrapna atawa balukarna. Jeung deui saupama ing diterencepan oge ti eta patempatan Ki Karta alias Resi Dharma Kusuma manehna teu ngarasa yakin bakal lolos kitu bae kalawan gampang. Manehana sama sekali teu bisa ngajudi saha maranehna nu datang jeung sakumaha kahebatan kakuatan maranehanana. Ki Karta sakedapan ngajengjen di palebah saung leutikna. Nu antuk nama kuniang Ki Karta nangtung ajeg dina panto saungna seolah-olah dek mapag para tamu-tamuna. Rentang-rentang kapireng hiji jiring ngarong heap datang. Nalika jalma nu kahiji nyang hareup ngarong heap datang, Ki Karta tetep ajeg nangtung. Dititenan ku inyana yen eta jalma nu kakara datang teh hiji lalaki nu hese dikira-kirakeun sabara taun umurna. Pangawakan eta kolot teh leuwih sembada tibatan Ki Karta hingga tembongna teh manehna leuwih ngora tibatan Ki Karta. Tapi beungeutna atawa paromana mah tirus alias rada lonjong. Sarta geus rada parareot oge kulitna hingga tembongna teh eta dedegan leuwih kolot batan Ki Karta. Jeung nasirahna teh botak lain sapeda digundulan. Tapi buukna maruragan kabeh sarta teu bisa manjangan deui. Dina leungeunna dicekel pageuh sarupa pecut nu tungtungna tina wajah nu seukeut badis wae balati. Wilujeng enjing weiku. Manehna nyarita di barung seuri nu misterius. Ki Karta sakedapan mah kerung. Manehna coba-coba naksir eta dedegan. Oh, jika nama Ki Wira lain. Ki Wira alias si Pecu Sakti. Bagia dulur. Ampir-ampiran kuring teu wanuh ka anjeun. Sabab aya nama sirah anjeun teh bet botak ki. Ki Wira nyerenya dikitukeun ku Ki Karta. Teurina nembongkeun huntuna nu rompong. Nya Ki. Sanggeus 20 tahunan. Begawan. Antuk nama urang bisa patepung deui. Ki Karta laju unggut-unggutan. Laju manehna kedalisan. Nya. Tembong nama aya keperluan penting nu mata Ki Wira anggang-anggang datang merlukeun tiba sisir kaler lumaku ka tempat kuring. Ki tempat kuring memang simpe kieu Ki Wira. Bener wiku.
teu nyalahan. Kahiji nama kuring datang. Kuring teh boga pamaksudan. Geus lila teu manggihan sobat dalit. Nu kaduana kuring nguping yen wiku teh mibanda hiji barang nu estu matak narik hate tur tadi pusti-pusti pisan ku kidulur. Saupama eta bener hal teh, wiku teu kudu saraka sorangan. Sok atuh babagi jeung babaturan. Kitu teh Kiwira. Ki Karta rada ti kerung-kerung deui. Kira-kirana barang naon nu dipimaksud ku Kiwira nu ngabalukarkeun anjeun anggang-anggang datang ka palebah dieu. Deui mitra, Kiwira seuri leutik. Meunggeus wiku. Bareto memang kuring kungsi kasoran ku anjeun dina patunggalan nu pamungkas teh geuning. Tapi kurang leuwih 20 tahunan. Kuring geus bisa ningkatkeun sarta ngasakeun ilmu pangaweruh jeung jampe pamake kuring. Ye, bisa teu percaya wiku. Bakatku soson-sosona kuring ngagembleng diri sorangan nepi ka buu kuring ye. Jeung huntu-huntu kuring oge teu jaradi deui wiku. Ku kituna Kiwari sok kaluarkeun eta barang teh nu dikawasa ku anjeun wiku. Bikeun ka kuring. Saatan jol datang deui jalma liana wiku. Ceuk Kiwira satengah maksa ka Resi Darmakusuma alias Ki Karta. Mitra Sunda nu mulia, can gereng se Kiwira nyaritana. Dak dumadak ngajorelat hiji dedegan liana. Nu saolah-olah datang nateh teu kanyahoan ku sarea. Eta tangtungan teh tayadian saurang ibu-ibu nu umurna teh pakokolot supai jeung Resi Darmakusuma kitu deui jeung Kiwira. Buukna nu geus hampir bodas kabeh ririaban katebak ku angin. Tapi sok sanajan kitu, dina paromana eta awewe masih nyesakeun kageulisanana dina mangsa ngorana. Si jawara awewe teh teu katenjo mawa pakarang nanaeun. Manehanana mah estu lemor. Tapi teutepan matana kacida seukeutna lir ibarat seukeutna mata heulang. Dina palebah awak nangan nyalindangkeun hiji solendang nu warnana teh rada beureum. Sarta tungtungna eta solendang teh dicekel ku leungeunna nu beulah katuhu. Aranjeun. Ya. Saupama baroga pusaka nu hebat. Atuh ulah hayang ku aranjeun wungkul. Cik eta ibu-ibu semu ngarenyu. Ya, kisilah. Kuring ge embung tinggaleun atuh ku aranjeun duaan. Sakedapan Resi Darmakusuma katut Kiwira sarua pada kagetna. Laju arinyana ngaralieu ka palebah eta jawara awewe neuteup si ibu-ibu bangun kerung teu ngarti. Tapi mitra, Kiwira mah sagancangna bisa nengetan eta dedegan. Laju apaleun ka eta tangtungan jawara awewe, manehna seuri leutik laju nyarita ka eta dedegan. Tete lalai nulian. Geuning si dedemit geulis ti karang bolong. Dedemit geulis geus ngerasakeun tumorojog tanpa laratan ka ieu tempatan. Sampurasun rampes. Kitu ceuk Kiwira. Kitu deui Resi Darmakusuma alias Ki Karta ge manggut atawa unggut-unggutan. Tagancangna inyana oge kedalisan. Oh, nyai
upama teu salah ya kuring. Nyai nu katoah Purwantinya. Nyai Purwanti. Bener beh nama Nyai Purwanti. Bener-bener hiji kahormatan ya pikeun kuring. Nyai Purwanti ngerasakeun tumorojog tanpa laratan ka ieu wewengkon. Nganjang kapadumukan kuring. Ceki karta daria. Mitra Nyi Purwanti dikitukeun teh seuri Nyi Kiki. Sakotea mah seurina teh kapireng halimpu kana pangreungeut sarerea. 3 seuri suka bunga na hiji rumaja atawa wanoja nu masih ngora. Tapi satuluy mah bakal karasa ku eta 2 jawara kahot. Yen seurina teh ngemu hiji tanaga lapisan nu rongkah nu nyamuni di satu kangen seurina eta jawara awewe. Anu hal ieu teh ngabalukarkeun sing saha bae anu mireng eta seuri. Lila kalilaan mah bakal gigis miris matak ginir tuluh matak ginggiapeun. Laju kedalisan eta jawara kahot ti karang bolong. Bener oge caritaan Kiwira teh wiku. Ya, cek kuring oge gancang tembongkeun atuh eta pusaka nu disimpen ku anjeun teh. Jika nama bakal leuwih hade lamun eta kitab-kitab pusaka teh diulik babarengan bae ku tiluan. Yang sapertina teh lamun diulik babarengan, yen urang tiluan teh bakal jadi hiji kekuatan tanpa tanding nu kacidak hebatna di dunia kajawaraan. Kitu ceuk Nyi Purwanti. Mitra kumaha halna pikeun Ki Karta. Inyana mah laju neuteup ka palebah Nyi Purwanti bari ngarengha panjang. Oge inyana teh ret ngalieu ka palebah Kiwira. Kitu deui Kiwira oge neuteup ka palebah Raden Darmakusuma atawa Ki Karta sarta oge ka Nyi Purwanti. Pilih genti tilu jawara kahol teh silih teuteup kalawen di barung ku sulunga serenge. Tayoh nama utama nama Kiwira manehna teh kagugueun ku kekecapan nu dicaritakeun ku Nyi Purwanti. Sedangkan di pihak liana Nyi Purwanti mentrong oge ka palebah Ki Karta jeung Kiwira. Bari manehna ngarenyu seuri nu seurina teh masih nembongkeun aura kageulisanana mitra. Lila oge di antara tilu jawara tangguh-tangguh teh ngabagi paneutup sewang-sewangan. Kata saurang ge can aya nu wani nyuara deui nu ngabalukarkeun kaayaan di eta patempatan teh muwuh sepi jempling sabara jongjonan. Tapi mitra, eta kaayaan teh dak dumadak kagaruahkeun ku pating kolebatna 2 jirim dina waktuna ampir bareng. 2 jirim geus ngacorelat. Nyata 2 dedegan liana. Jlung-jleng laluncatan 2 jirim tina tempat anu teu sarua. Corelateng. Hiji jirim ngarong heap tebeh wetan. Ngucunghul hiji tangtungan awewe nu make papakean sing sarwa bodas. Buukna hideung tul kandel kasida. Kabagian mah digelungkeun, sesana ngarumbai kana tonggongna. Beuheungna siga koneng rangsa. Umurna can 40 tahunan siga nama, tapi masih tembong kageulisanana. Bener bae mitra. Eta teh nu nolah Nyi Sekar Ayuwardani atawa kakoncara di dunia kajawaraan ku jujuluk si mawa racun ti bumi sambara budara. Satuluy nama laju cerateng. Tangtungan liana laju ngarong heap tuluy nangtung pancuh di hareupeun maranehanana. Siga nama umurna teh teu pati geseh jeung Nyi Sekar Ayuwardani. Kalawan manehan teh nyorendang pedang panjang nu ngagaplok dina palebah tonggongna. Eta dedegan jago sila teh tayalian ngaranna Mahesa Geni ti wewengkon Gunung Mahameru. Mitra antuk nama opat tangtungan jalma nu mangrupa jago silat nu tingkat pangabisana geus lain bantrak-bantrakeun
Geus sakitu kakoncarana di dudunya kajawaraan. Cing jeleg-jeg dihareupeun Resi Dharma Kusuma alias Ki Karta guru Jakawulung. Sarerea nu datang geus bisa kajudi ku Ki Karta, yen rata-rata mibanda hiji pamaksudan nu teu beda, nyaeta hayang ngawasa atawa paling henteu musik-musik kulamani kana kitab pusaka di Karajaan Pajajaran nu disimpen ku Ki Karta. Wawasan kasujajaten Ki Karta mitra memang lain bantrak-bantrakeun. Inyana geus lumayan luhurna tingkat pangabisana. Bisa disebutkeun luhung kacida ampir-ampiran sudah tanding di sababaraha wewengkon di Jawa Dwipa. Inyana dijudi bakal mampu ngayonan para jawara sok sanajan leuwih ti saurang. Katambah deui ilmu kanuragan Ki Karta ge mungkin diasah jeung ditingkatkeun kaampuhanana. Utamana mah ilmu gulung maung anu dilatih kalawan nyumber kana buku pusaka ti Karajaan Pajajaran. Tapi opat jawara nu dararatang nu kalawan teu diogan ku Ki Karta salaku pribumi. Maranehna oge ngabogaan tingkat wawasen nu lain samanea sarta bisa disebutkeun eta opat jawara nu dararatang teh mibanda ilmu pangawruh jampe pamake tina aliran nu teu sarua jeung Ki Karta. Hal ieu teh tangtu matak ngabalukarkeun yen Ki Karta bakal manggih hiji kasulitan pikeun ngayonan lawan-lawanan. Lain halna saupama Jakawulung muridna datang, eta pamuda sakurang-kurangna bisa ngayonan Ki Wira jeung Nyi Purwanti, atau paling henteu oge bisa ngayonan ka Nyi Sekar Ayu jeung Mahesa Geni. Sok sanajan Ki Karta ge teu pati yakineun kana pangabisa nu jadi muridna Jakawulung teh. Ari kasang tukangna mah mitra, yen Jakawulung teh arang langka pisan ijen padungdung pikeun ngamatengkeun ilmu nu dibiridkeun ku manehanana. Jakawulung nu geus dicaturkeun ngabelesat lumpat ninggalkeun dua nonoman jipang panolan. Jigana mah rada elat oge manehna datang ka wewengkon Pasir Sagara. Ku kituna Ki Karta nekadkeun dirina saja ancur-ancuran dina ngalawanan opat jawara kahot tangguh-tangguh kalayan moal ngandelkeun Jakawulung muridna atawa ngandelkeun sing saha bae oge. Tapi Ki Karta inyana hayang ngareungeuh heula nu sabenerna. Naon kira-kira pamaksudna eta dua jawara nu pandeuri datang? Ulah-ulah cenah mitra, nu duaan daratang panderima sacara babarengan. Ulah-ulah cenah, nu duaan datang panderima nu sacara babarengan atau ampir babarengan datangna boga paniatan anu teu sarua jeung Ki Wira turta Nyi Purwanti. Kitu ceuk pamikir eta kasepuhan. Mitra, boh Nyi Sekar Ayu pon kitu deui Mahesa Geni. Sarua maranehna karageteun barang kabireungeuh yen tetela aya dua jawara kahot ditambah ku Ki Karta jadi 3 jawara sepuh nu miheulaan maranehanana datang. Tapi sagancangna eta kakaget teh disamunikeun ku eta dua nu datang, sarta laju mitinitenan hiji-hiji. Saha bae di antara eta jawara kolot teh. Nyi Sekar Ayu can kungsi nyahungeun ka Ki Wira. Tapi lamun nempokana dedegana mah nu rada aneh, sumawana eta kolot teh nyenyekel pakarang mangrupa pecut sakti. Nyi Sekar Ayu sagancangna bisa ngajudi yen eta jalma sepuh teh jawara nu neulah si pecut sakti. Kitu deui mitra. Nyi Sekar oge can kungsi panggih jeung Nyi Purwanti. Tapi saupama nitenan ciri-cirina mah manehna ge geus bisa laju ngira-ngirakeun yen ieu nini teh masih nu tembong masih geulis teh tayalian si dedemit geulis ti karang bolong. Satulina mah teu pati loba kasulitan dina nangtukeun saha kira-kira jalmana nu make jubah karesian dihareupeun padumukanana geus pasti eta kasepuhan teh
Nunoah Resi Dharma Kusuma pribumi teh mitra. Di sagiringan eta Nyi Sekar ayu oge nengetan kalalaki nu datangna ampir babarengan jeung manehanana. Asana mah Nyi Sekar oge kungsi apaleun ka manehanana duka di mana-mana nama. Mita Sunda nu mulya. Beda deui halna pikeun Mahesa Geni. Manehna mah teu siga Nyi Sekar ayu nu ampir teu wawuh ka eta para jawara. Ki Mahesa Geni mah geus gancang nyahueun saha ari maranehna teh. Eta teh tayalian tokoh-tokoh ti golongan kolot nu sakti mandraguna nu memang kaijir tina dedegan-dedeganana. Kukituna sagancangna Mahesa Geni rengku hormat semudongko ka para jawara kolot kitu deui ka Sekar ayu. Mitra, lamun eta dua jago nu pandeuri daratangna teh teu pati wanoh. Eta hartosna masih aya sabara urang jawara deui nu can datang. Di antarana nyaeta sapasang jawara nu patepung jeung Jakawulung di pameuntasan walungan Citanduy teh. Atuh bisa ditaksir yen calon lawan-lawan Ki Karta teh bakal nambahan mitra. Kukituna geus ampir bisa dipastikeun yen saupama Ki Karta ngalawanan para jawara nu datang sosoranganan. Sakumaha tingkat wawesen tur pangabisana kalawan didedel ku elmu gulung maung nu geus kaasup ampir paripurna. Eta kasepuhan nu nalah Ki Karta atawa Resi Dharma Kusuma teh geus bisa dijudi bakal susah pikeun meruhkeun para jawara kahot nu datang. Komo deui lamun urang ningal dina ieu carios yen kamungkinan para jawara tangguh-tangguh liana nu daratang teu nutup. Di antarana sapasang Raja Wali oge manusa-manusa nu jangkung badag sembada lir raksasa. Jiga nama maranehna teh bakal daratang pikeun mentahal nu sarua jeung Kiwira. Nyata musik-musik kula mandi ka kitab pusaka nu digenggam ku Ki Karta nu mangrupa kitab pusaka ti Karajaan Sunda Pajajaran. Mitra Sunda nu mulya. Tageula mitra, insyaallah sanes waktos wangco bitaraskeun deui. Pangapunten kana sadaya kalepatan simkuring saparakanca sareng pamugia ageng manfaatna. Sakali deui hatur nuhun kanu ngarangna Bapak Hermawan Aksan oge ka para mitra Sunda nu mulya nu teras ngupingkeun serial Dongeng Sunda serial Silat Jakawulung. Sumangga mitra Sunda nu mulya. Mitra Pasundan cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wangcu bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan kalayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilafanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.